Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Urang ngawitan deui kana bab kadua na nyaeta dilajengkeun kana bagian kadua kitab Qatrul Goes fi Syarhil Abilaes. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam aya maliki jamil makhlukoti tegesna anu ngarajaan kana sakabehna makhluk. Wal akibatu jeung ari balukarna sae ay ajrul mahmudi tegesna ganjaran anu dipuji lil muttaqina eta muga tetep ka pirang-pirang jalma anu sieun. Ai iko billahi tegesna sieun kana siksana Allah taala bari malur Allah bitarkil ma'asi kuninggalkeunana pirang-pirang kamaksiatan. Wassalatu sareng ari rahmat Allah ay ziyadati rahmati tegesna tambah-tambahna rahmat minallahi taala ti Gusti Allah taala al makrunatu anu disarengan bitaldimi kalawan ngagungkeun. Wassalamu sareng ari salam eta tahiyatu tegesna kahormatan minallahi taala ti Gusti Allah taala ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ari Kanjeng Nabi teh Ibnu Abdullah eta putrana Sayyid Abdullah akmalul khalqi anu pangsae-saena makhluk naonana khalqon makhlukna wa khuluqon sareng akhlakna mabusun anu diutus ieu Kangjeng Nabi fi Makkah di tanah Mekah wa madbunun sareng anu dikubur atawa dipendem ieu Kangjeng Nabi fil Madinati di Madinah al musyarrafati anu mulya. Wali sareng kakeluargana Kangjeng Nabi aya wanihi tegesna anu ngabela ka Kangjeng Nabi min ahlil iman anu tetep ti ahli iman. Wasabi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wahum jeung ari sahabat alladzina eta anu ijtama'u anu kumpul ieu sahabat bihi sartana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hayatihi dina waktu hirupna Kangjeng Nabi bada nubuwatihi dina sabada jadi nabi na ye Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminan barianan beriman atawa percaya bihi ka Kangjeng Nabi. Wa sahabatu jeung ari sahabat alladzina tegesna anu tawafa anu maut saha Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum jeung ari sahabat teh ahya'u eta masih keneh jumeneng atau masih keneh hirup mi'ata alfi sahabi eta 100.000 sahabat wa arba'atun wa isruna alfan jeung 24.000 sahabat. Rodia muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhum kaitu para sahabat ajmaina tegesna sakabehna ka'adadal anbiya'i sapertikeun sabing bilanganana pirang-pirang nabi wa adadal auliya'i sareng sabing bilanganana pirang-pirang walina Allah kulu asrin dina satiap zaman. Mas'alatun areta hiji masalah idza kila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun ya mukminu wahai jalma beriman ma eta perkara naon al imanu ari ngaran iman aya ma tegasna perkara naon muta'alaqatul haqiqatil imani ari muta'alaqna hakikatna iman alladzi anu muta'alaq wa anu ari itu ladzi tasdiqu anu bener. Wa jawabu mangka ari jawabna antakula eta yen ngucap anjeun amantu kana basa amantu iman kuring aya sodaktu tegesna ngabenerkeun kuring wa aqrartu jeung ikrarkeun kuring billahi ka Gusti Allah taala wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubi jeung ka pirang-pirang kitabna Allah wa rusuli jeung ka pirang-pirang utusan Allah wa yaumil akhir sareng kana poe akhir wa qadari sareng kana papasten bipat hidali kalawan dipatah kendalna qadari khairi tegasna lusna papasten wa syarhi jeung gorengna papasten minallahi taala eta tetep ti Gusti Allah taala wa hadza jeung ari ieu jawaban kama eta sapertikeun perkara hadis rawa anu geus ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha muslimun imam muslim an Sayyidina Umar bari katampi ti Sayyidina Umar min hadis Jibril ti hadisna malaikat Jibril wa ana akhadtu wa in akhadta jeung lamun manyokot anjeun min riwayatil Bukhari ti riwayatna Imam Bukhari an Abi Hurairah ti anu katampi ti Abi Hurairah min hadis Jibril ti hadisna malaikat Jibril aidon kalawan kitu deui patakula tah ngajawab anjeun atau patakula tah yen ngucap anjeun amantu iman kuring bilai ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang malaikatna Allah wa biliqaihi jeung iman kana ningalina ka Gusti Allah wa rusulhi jeung ka pirang-pirang utusan Allah wa bil basi jeung iman kana hudang ti kubur
Wa mana jeung ari manana sodaqtu eta ngabenerkeun anjeun biwujudillahi kana ayana Gusti Allah taala wa bi sifati jeung kana pirang-pirang sifatna Allah al wajibati anu wajib ye sifat lahu ka Gusti Allah taala. Wa bi wujudil malaikati jeung percaya kana ayana malaikat wa anahum jeung sanyanyana ieu malaikat ibadun eta pirang-pirang hambana Allah mukramuna anu dimulyakeun kabeh wa bi ru'yatihi jeung iman kana ningalina ka Gusti Allah jeung percaya bakal ningali ka Gusti Allah fil akhirati di akhirat lil mukminina pikeun jalma-jalma anu beriman wa bi anna rusulihi jeung kana yen sanyanyana utusan Allah shadiquna eta anu barener kabeh bima dina perkara akhbaru anu geus mere berita ieu para rasul bihi kana ieu ma anillahi anu katampi ti Gusti Allah taala wa bil basi jeung ayana hudang minal kubri tina kubur qala ngadawuh sahabaduhum sawarehna para ulama man arisaning jalmana ta'ala anu belajar ieu si jalma pisigori dina waktu leutikna ieu si jalma amantu billahi kana basa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadarihi qadri wa syarihi minallahi ta'ala wa alima jeung nyaho ieu si jalma anna zalika kana yen sanyanyana amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la akhir teh imanun eta percaya illa anahu angisanya nyana itu si jalma teh layusinu tetapi henteu gawe alus ieu si jalma tafsiruhu kana nafsiranana ieu lapad amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuluhi ila akhir falayu kamu maka henteu dihukuman ieu si jalma bi imanihi kana imana ieu si jalma berarti henteu iman eta sama dengan teh wa qala ba'duhum wallahu a'lam bissawab.